Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampes. Darama? Alhamdulillah. Alhamdulillah dina ieu urang tiasa patepang deui dina lawungan basa Sunda ya. Dina dinten ayeuna sakeacan urang neraskeun pangajaran. Mangga urang sasarengan ngadoa heula tu maoskeun basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Salajengna saha nu dina dinten ayeuna rerencangan hidup nuju sakola? Sinta. Kumaha naon Sinta? Sakit. Sinta nuju teu dama urang doakeun mugi-mugi anjeunna enggal damang deui. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Murakabi ampu sadayana kelas 12 PS anu ku ampu di Cikadileuh Cikanyaan. Mangga ayeuna kaluarkeun buku-buku pengajaran basa Sundana. Mangga urang tinggal heula ka payun sadayana. Sajaatan neraskeun ambu bade tumaros heula hoyong tenang hidup masih emut atana pinteu pangajaran anu parantos dilaksanakeun di kontaman. Si naon ari kecap prajekan. Mangga saha uninga naon ari kecap prajekan? Mana? Acung salah sawios? Mana? Naon ari kecap prajekan? Kecap anu di kumaha neng? Rudi? Eta kecap nu diwangun ku cara nyebut 2 kali atau lebih. Kecap dasar atau asal. Diwangun ku 2 kali libatkeun atanapi leuwih. Berarti diulang. Leres? Leres. Kecap prajekan dibagi sabaraha rupi, Neng? Sabaraha, Neng? 2. Nyaeta nu kahiji naon? Prajekan saluruh. Sageundeungna nu kadua? Kecap prajekan sabagian. Nah, salajengna alhamdulillah berarti hidup masih emut keneh, tak emut-emutkeun deui pangajaran anu nyuwun kamari. Ayeuna urang majeng karena pangajaran salajengna ayeuna ieu lembar kerja anu ku ambu parantos disaebikeun, ku ambu baris dibagikeun ka unggal bangku. Dina lembar kerja eta ini aya nu teu kahapos biasa ku hideuk di karoskeun. Neng kantos paling dieu? Iya. Ide kantos? Neng kantos. Kantos, Neng? Kanggo ngawaluna biasa hideuk milarian sumber-sumber anu aya dina internet. Urang ayeuna tos zaman internet janten biasa ngagunakeun internet kanggo ngawaluna. Parantos sengse sadayana? Alhamdulillah. Ayeuna mangga perwakilan ti unggal kelompok sadayana parantos? Parantos. Janten urang bagi we nya. Kelompok hiji mangga nomor hiji kanggo ngadugikeun hasil sawala dina nomor hiji. Mangga kapayun perwakilanan. Nu sanesna berhartoskeun.
samedar deui carita wayang anu langkung lebet deui, anu langkung luas deui. Tah, kanggo salajengna kanggo hideuk pancen kanggo PR lamun parantos dipasikeun ka hideuk diteraskeun nomor genep dugikeun ka nomor 10 eta mangrupikeun PR. Damelan minggon payun urang parios. Hatur nuhun kana perhatosanana, mugi-mugi urang salamina sehat. Aya dina panangkayunan Allah. Kalayan urang nyuhunkeun ka Allah bagja kali salamet dunya rawuh akhirat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi